98 FM Muara Citra Ganitri Sukabumi. Pas di hati, yang lain lewat. Oke, berjogi kauninga ieu carita si Rancung Mustika Pangalih Waktu teh hasil karya atanapi karangan Kang Asep Gun anu linggih di Majalaya. Kitu tah wargi. Sumaga ameh teu nyangkolong kana waktos urang lajengkeun ieu caritana. Dina judul ning carita Mustika Pangalih Waktu si Rancung. Manusia lain ci alam ayeuna, tapi jauh ci alam anu can kasorang ku anjeun. Dongkal ku hiji mustika anu dipibogana, ieu budak bisa nyaba ka alam anu acan jeung anu geus kasorang. Lamun sia hayang nyaho, ieu manusia teh turunan sia anu bakal datang, nyaeta turunan anu ka-37. Sakitu tikula. Duh, karunya teuing ieu anak teh. Ti mimiti panggih ge geus aya rasa aing teh. Ujang teh masih keneh turunan abah geuning. Pokna lalaunan bari teu karasa leungeuna ngusapan kana beungeut si Rancung anu keur ti brasare. Lumayan lila si Rancung sarena teh. Sajeroning keur sare Abah Dongkar terus neuteup kana beungeut si Rancung. Aya rasa nyaah dina jero hatena. Sanggeus nyaho saha sabenerna eta si Rancung anu tayalian nyaeta turunanana anu bakal datang. Turunan anu ka-37 kitu nurutkeun wangsit ti luluhurna ngaliwatan batu jimat loyong sari jimat turun tumurun ti karuhuna. Tapi aya anu keur dipikiran ku Bah Dongkar teh ngeunaan batu loyong sari anu ayeuna keur jadi jimat ceklanana. Lamun nya ieu budak masih katurunan aing anu bakal datang. Pasti kana ieu jimat loyong sari ge apaleun. Da pastina di zaman manehna oge ieu jimat teh geus dicekel ku kokolotna. Grentesna bari mencrong kanu keur ti brasare. Sabot keur ngahuleng kitu kulisik si Rancung ngulisik. Udang tuluy ngareret ka manehna bari gigisik. Aduh, tok karasa wing kasarean, bah hampura bakat ku tunu. Ceuk si Rancung bari diukareupeun Bah Dongkar. Teu nanaon ujang, sok we hees mah besi tunduh keneh mah hees deui. Tembal Bah Dongkar bangun anu nyaahna keur nyaritana teh. Henteu bah, geus henteu tunduh ayeuna mah. Jam baraha ieu bah, wing dilatuing ulin ka dieu teh si emak bisi niangan. Ceuk si Rancung deui mencrong ka Bah Dongkar. Ditanya jam sabaraha kitu teh Bah Dongkar teu ngartieun.
kalah pok malik nanya ka si Rancung. Nyaon jam cejang? Si Rancung inget yeun manehna keur aya di zaman baheula. Anu pastina acan aya jam waktu eta mah. Atuh pok manehna nyarita deui. Iyo ngos pocing atau borang. Caang atau poek di luar bah. Caang keneh. Sakedeung deui mah pasti poek. Nah harek balik ayeuna ujang teh. Padahal mah engke we atuh abah sono keneh ka ujang. Si majong si abah bisi neangan bah. Wing ayeuna rek baliknya nuhun bah. Pokna si Rancung bari ngaluarkeun batu mustika tina saku bajuna. Rek diusap-usap kitu pancarana mun hayang mulang ka asalna oge. Ke lajang kela. Abah teh aya tanyakeuneun. Ari ujang nyaho teu kana jimat ieu. Ceuk bah dongkar nembongkeun jimat loyong sari ka si Rancung. Eta mah jiga jimat anu aki uing atuh. Nah bisa aya ji abah. Si Rancung manehna ngarasa kaget. Ari sabab manehna apal pisan kana eta batu jimat anu tayalian ti batu jimat boga akina anu geus lila maot. Ada cina bener. Ujang teh masih keneh katurunan abah. Bagja ujang abah bisa pepanggih jeung turunan abah. Anu teuing 500 tahun nu bakal datang. Si Rancung mah kalah olohok we ngadenge bah dongkar nyarita kitu teh. Sabab can kahartieun naon maksudna ucapan bah dongkar ku manehna mah. Kasugri para wargi gancangna carita sanggeus dijelaskeun ku bah dongkar akhirna mah si Rancung teh ngartieun. Adu satuluyna si Rancung ku bah dongkar dibere hiji barang. Jimat anu wujudna mangrupakeun keris leutik. Gunana pikeun naluk-nalukeun bangsa jin jeung siluman. Kitu ceuk bah dongkar teh. Akhirna si Rancung balik ka lemburna ku cara ngusap-ngusap mustikana teh. Barang brai manehna benta, manehna geus aya di pipir imahna. Di jero imah teh tiiseun dawanci haneut moyan harita teh. Indung bapana jiga geus mariang ka tempat pakulianana. Cad lalampahan si Rancung urang tunda heula. Ayeuna urang nyaritakeun deui Ki Patih Marmot Hideung jeung para ponggawa karajaan. Nyaeta rek maluruh begu jajadiana Prabu Mindasana. Pikeun ngarebut mustika pangalih waktu parentah tinu jadi rajana nyaeta Prabu Mandasoka. Kebat lumampahna Patih Marmot Hideung katut wadia balat ponggawana anu jumlahna moal kurang ti 100 urang. Harita maranehna rek maluruh patempatana Prabu Mindasana anu ayeuna keur minda rupa jadi begu jajadian. Kitu nurutkeun laporan Ki Puraloka, salah saurang ponggawa anu kungsi panggih jeung Eyang Wakagebong. Anu saterusna Prabu Mandasoka nugaskeun ka Patih Marmot Hideung pikeun maluruh jeung ngarebut deui eta pusaka mustika pangalih waktu anu geus dijieun jimat nagara atawa pusaka karatona Kerajaan Batu Garut. Telila oge eta rombongan anu dipingpin langsung ku Patih Marmot Hideung teh geus aranjog kaleuweung anu disebutkeun ku Ki Puraloka. Sakumaha katerangan ti Eyang Wakagebong. Reg Ki Patih ngarandeg. Sanggeus aya di setengahing eta leuweung. Atuh para ponggawana ge nurutan pating jaranteng bari rarat-reret ka sabudeureun eta leuweung.
Lebah mana tempatna guha panyumputanana Raja Mindasana anu keur jadi begute Puraloka? Patih Marmot hideung ngareret kaki Puraloka. Jisim abdi oge teu apal ari lebah mana-mananya mah. Ngan cek aki cek Eyang Gebong mah ayana di guha anu aya di Ileuweung kitu Gusti Pati. Guha mana guha teh? Da loba atuh guha nu aya di Ileuweung teh. Nya eta urang mapai we atuh sakur guha nu aya di leuweung mah da moal hese rarasan Jisim abdi mah. Ki Puraloka nyarankeun ka Ki Patih. Moal rese mah. Mandila dulu. Moal cukup ku waktu sapoe ari kudu nyaksra ka unggal guha mah. Kesugri para wargi. Sabot keur pacental-cental kitu serog saurang ponggawa anu sirahna botak maju ka hareupeun Ki Patih Marmot hideung. Hok manehna nyarita. Ari pamerek kampameket koreng mah atuh ari ngadatangan deui ka guha tempatna Eyang Gebong we. Hah? Masuk teh tinggal nepungan di ke tempatna Eyang Gebong. Namun hese-hese teuing asana teh. Engke tanyakeun ka manehna pasti nyahueun geuda. Cenah kituna teh bari neuteup kana beungeut Ki Patih. Bener. Betul pisan tah usul maneh teh Tatang. Kakaraun otak si lain cerdas ngakanaon tadi memeh init ka dieu ah. Biasa we kuring mah kakanan mah lamun teu beuleum kuya paling oge seupan hulu monyet. Tembalna bari rada rebeh liang irungna, pedah dipuji meureun ku Ki Patih. Da jaman harita mah nyarita oge sakasampeurna we. Sakapeung lemes sakapeung kasar, sanajan karaja komo deui ka pangkat patih, da acan aya anu disebut undak usuk basa. Jadi anu penting namah nyarita we. Kesugri para wargi. Gancangna carita bring we rombongan ti kerajaan Batu Garut anu dipimpin ku Ki Patih Marmot hideung teh ngarabring ngasruk ka jero eta leuweung. Rek ngajugjug ka guha tempatna Eyang Waka Gebong. Teu hese neangan da memang geus nyaho apanan tempatna ge. Sanggeus eta abringan Ki Patih geus araya di hareupeun lawang eta guha. Sanggeus uluk salamah plus we Patih jeung anak buahna arasup ka jero guha. Padahal anu di jero guha atawa pribumi namah can nembalan-nembalan acan. Da kitu adat kabiasaan zaman harita mah. Anu penting namah geus uluk salam. Lamun rek namu atawa geus bebeja lamun rek barang penta naon wae ge teu kudu dihempakeun
oge kari cokot we kitu nurutkeun ieu ujaring carita. Sanggeus araya di jero Kipatih rarat-reret nempuan ka sabudeureun di eta guha. Mana geuning eueuh manusia di dieu mah, Puraloka? Bari ngareret ka Ki Puraloka. Engke ge bakal aya. Antosan we heula. Tembal Ki Puraloka manehna ge sabenerna mah ngarasa heran. Naha Eyang Wakagebong teh teu kasampah di dinya. Padahal pan basa ti heula panggih teh keur tapa. Naha geuning beut eueuh di tempatna. Tapi barang keur pating harulang kitu. Teu kanyahoan ujug-ujug cilegedeug di hareupeuna aya anu ngajega anu tayaliam ti Eyang Wakagebong teuing ti mana datangna. Da tadi mah sidik eueuh di dinya. Kipatih Marmot Hideung jeung para ponggawana kotka marundur reuas jeung ngarasa sieun ningali beungeut Eyang Wakagebong anu teu beda jeung tangkorak hirup. Ngan ari Ki Puraloka jeung baturna anu tiluan mah geus teu reuas, da geus panggih di samemehna ge panan maranehna mah. Aya perlu naon Kipatih? Jiga anu penting meni mamawa para ponggawa kerajaan sagala. Eyang Wakagebong langsung tumanya ka Patih Marmot Hideung da apaleun manehna oge. Aturan yang kula ngahaja jauh-jauh di jugjug anggang-anggang di teang aya tanyakeun ka Eyang ngeunaan jalma anu ayeuna nyekel mustika kerajaan kitu sen. Kipatih teu malapah gedang nyaritana teh langsung wae kana anu pentingna. Daan mustika pangalih waktu anu dipaling tea. Apanan Gus dibejakeun ti ulah keneh ge ku kapunggawa anu kungsi asup ka dieu. Nah atuh cacarita kitu. Nya, kakula aki Eyang pan kula nu harita tepung jeung Eyang teh. Ngan kula rek nanyakeun deui anu leuwih jentre. Kesugri para wargi. Gancangna carita. Sanggeus meunang keterangan kitu teh Eyang Wakagebong ngeunaan guha patempatana Prabu Mendasana anu kiwari keur nyamuni jadi begu jajadian. Akhirna Kipatih Marmot Hideung jeung para ponggawana langsung muru ka eta guha. Teu kacaturkeun lila di jalana. Caturkeun harita Kipatih jeung para ponggawa kerajaan Batu Garut geus aya di hareupeun eta guha. Nyaeta guha patempatana Prabu Mendasana. Teu loba deui mikir ngan geblus we Kipatih kalawan dituturkeun ku sababaraha ponggawana arasup ka jero eta guha. Teu arasup kabeh ponggawana teh da moal kaeusikeun ka eta jero guha. Sawareh mah caricing di luar kalawan sikep anu siaga. Sanggeus aya di jero Kipatih rarat-reret nempuan kasakurilingna eta guha. Tapi lebeng anu keur diteangan teu katempo irungna acan. Nah geuning eueuh sasaha dieu guha ge Puraloka? Buah lain ieu meureun guha panyumputanana si Mendasana teh. Kipatih Marmot Hideung kituna teh bari ngareret ka Ki Puraloka. Ari ponggawa anu lainna kabeh ge ukur pating jaranteng we bari pulanga polongo teuing nempuan naon. Ah piraku atuh bohong. Eyang Wakagebong ge da moal. Naon da manehna teh lain manusia anu atah ku lampah. Moal salah deui pasti ieu tempatna. Ki Puraloka ngayakinkeun ka Kipatih Marmot Hideung bari manehna oge sabenerna mah teu pati yakin. Paling oge jumput meureun si Raja Begu Kajaden teh. Mendasana! 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 Keluar sabangsut! Aing nyaho. Sia aya di tempat ieu.
Kipatih ngagorowok sorana tarik nakar. Nepi ka lalai badot jeung kalong anu aya keur ngagarantung dina lalangit guha oge kot ka ricit hariber kageureuwahkeun ku gorowokna Patih Marmot Hideung anu memang make tanaga jero anu lain atah-atah dina ngagorowokna teh. Sabot kitu rieg karasa di jero guha ngarieg jiga aya lini. Beuki lila beuki tarik ngariegna teh nepi ka batu-batu anu aya di langit guha oge brak-bruk raruntuh. Nempok kitu gorowok Kipatih ngagorowok sangkan balad-baladna kaluar ti eta guha. Manehna sorangan pangheulana lumpat ti jero eta guha. Atuh balad-baladna ge rajleng kalaluar sarieun ka ruang. Ku guha anu jiga rek ambruk. Keluar! Keluar! Kurang ajar. Pasti aya nu teu beres ieu mah. Teu bubuh jeung undur jiga aya lini wayu teh. Kipatih bari rarat-reret kasabudeureun saluareun guha. Keur kitu jangeleh dihareupeun Kipatih katut sakabeh penggawana. Aduh hapunten para wargi kang tileten nuju kata Rajang Batuk kitu nya. Semoga para wargi urang lajengkeun dieu caritana. Keur kitu jangelek dihareupeun Kipatih katut sakabeh ponggawa ngabadega saurang jalma anu awakna weweg sembada. Beungeutna cahayaan dina lebah tarangna make mahkuta kerajaan anu diteretes ku emas berlian. Anu tayaliannya eta pisan Prabu Mindasana dina jirim anu asli. Memang salila ieu Prabu Mindasana keur ngalalana, malah mindarupa jadi sakadang begu sagala. Sia saha? Patih Marmot Hideung nanya bari jeung nyentak. Nah make jeung nanya saha sagala. Pan tadi anjeun gogorokan ka kula. Gegerowan sagala. Prabu Mindasana tenang naker nembalna. Kipatih Marmot Hideung sakedapan mah kalah ngahuleng. Puguh manehna mah da acan kungsi panggih jeung Prabu Mindasana ngan ukur nyaho ngaranna hungkul. Jabati kitu panurutkeun keterangan ti Ki Puraloka jeung Eyang Wakagebong mah Prabu Mindasana teh pan keur salin rupa jadi begu. Nah hakening kala ngahuleng. Kula nyaho ka anjeun. Anjeun patih ti karajaan Batu Garut anu rajana Prabu Mandasoka. Lamun anjeun hayang apal nya kula pisan nu katelahna Mindasana teh. Ceuk Prabu Mindasana nerangkeun jati dirina. Kabeneran pisan atuh. Aing teu kudu jauh-jauh neangan. Anu kieu patut geuning raja tukang cecermed kana barang batur teh. Nah geus bosen jadi bagua.
Kipatih Marmot Hideung estu taya kasopanan nyaritana teh. Malah ditungtungan ku ngagak-gak seuri menilelengakan. Padahal da eueuh pikasirieun harita teh. Anjeun teh nyarita naon? Asa teu ngarti kulama. Prabu Mindasana dina kayaan tenang neuteup ka Kipatih Marmot Hideung. Pontong sok api-api sia raja bangsat. Serahkeun eta mustika anu raja aing. Lamun diri sia hayang salamet. Kipatih beuki suaban ngomong teh. Mustika. Mustika naon ieu teh? Teu ngarti teuing kulama. Kurang ajar sia. Nyoga dosa teh. Hayang dipodaran. Hei, para punggawa sakabeh, ayo kepung wangul buaya bangga. Pondaran ieu manusia tukang cecermet teh, montong diberi ampun. Kipatih marentah ka sakabeh penggawana. Sanggeus meunang parentah kitu tinu jadi patih nangan breyek we kabeh para penggawa teh nyerang ka Prabu Mindasana. Tumbak jeung gobang meuni pating hariu krek ngahanca awak Prabu Mindasana. Tapi najan eta para penggawa anu samakta ku pakarang jeung jumlahna nepi ka aya ratusna teh. Da can mahi ari kudu ngayonan Prabu Mindasana mah. Barang maranehna geus deukeut ngan buh we Prabu Mindasana teh niup eta para penggawa. Memang lain tiupan anu sabongbrong. Harita keneh ge eta para penggawa ti kerajaan Batu Garu teh raceleng lir anu kasapu ku angin topan di limpungan. Aya anu ngakurubas kana jero jurang. Aya anu nyangsang kana luhur tangkal. Aya oge anu ngabebengkang nembrang batu. Walau! Ayo! Wow! Wow! Nempok itu lain deui nafsuna Patih Marmot Hideung teh. Panona burahay beureum lir beusi atah beuleum neuteup kurung ka Prabu Mindasana. Kurang ajar sia. Dasar manusia kaya becus. Karena kitu ge geus aradug songkol. Jika nu diseruduk ka boeran wae. Nyatu we sadigedekun sia. Pokna jadi keheul jeung ngarasa ambek ka anak buahna. Mindasana raja bangsat. Jong aing siah pilawanuna ket. Kituna teh bari jeleng luncat ka hareupeun Prabu Mindasana. Leungeunna duanana dihembatkeun kana beungeut Prabu Mindasana. Gerakana teh jiga jelema anu rek nyekek, tapi kalawan teu disangka-sangka. Tina 10 ramo-ramona kaluar sinar hideung jiga hasut. Jedar! Awak Patih Marmot Hideung ngaceleng ka tukang. Tuurna deku dina taneuh bari ngahegang. Ulah gurung gusu atuh adina naon teh Kipatih? Prabu Mindasana dina kayaan masih ajeg dina tempatna. Katempo jiga anu taya kajadianna naon, tenang we sikepna teh. Basa waktu Kipatih Marmot Hideung ngalancarkeun ajiana, sakilat eta sinar hideung teh dipapag ku kepretan leungeun kenca Prabu Mindasana. Nya kajadianna jiga kitu, Kipatih nepi ka ngaceleng jauh ka tukang.
Mentong wakan suri sia bangsat. Aing can rumasa eleh karak sakitu mah. Yo hakan ajan aing anu pangahengna. Itu nateh bari ngadorongkeun dua dampaleungeunna ka hareupeun lawan. Blesat, suu. Ring ti mana daratangna ujug-ujug loba orai hideung. Jumlahna meni ratusan jeung bari sahiber deui. Kabeh eta orai ciciptaan Ki Patih Marmot Hideung teh nyemplung ka pelabah awak Prabu Mindasana. Tapi ieu ge sarua sakilat Prabu Mindasana ngahembatkeun leungeunna. Kajadian anak mata kaget pikeun Ki Marmot Hideung mah. Ari sabab sakicep ge eta orai-orai ciciptaanna teh ngaprul jadi lebu. Kurang ajar sia. Lain huruyanon geuning sia teh. Tapi aing can rumah saya eleh dulu. Sok kaluarkeun ajian sia. Aing hayang nyaho sia boga ajian naon wae. Kesugri para wargi. Sanggeus menang parentah ti Patih Marmot Hideung jiga kitu. Ngan sebrut-sebrut we eta para penggawa kerajaan Batu Garu teh ngangser nyerang ka Prabu Mindasana. Sor atuh ulah ngandalkeun cacing cau ari badannya aya kawani mah budak ragap ieu awak dewek. Prabu Mindasana nyaritana matak panas kana ceuli Patih Marmot Hideung. Teu ngalobakeun deui omongan sabrut we Patih Marmot Hideung teh luncat ka hareupeun Prabu Mindasana. Kadua dampaleungeunna langsung didorongkeun rek nembrag dada Prabu Mindasana. Memang lain dorongan biasa. Dina sela-sela ramona pating burisat sinar hideung anu ngabijilkeun hawa panas luar biasa. Ya. Bodar sia. Bari ngagorowo kitu sinar hideung teh pating blesat muruk kana dada Prabu Mindasana. Tapi Prabu Mindasana ge lain raja anu bolostrong, lain jelema anu atah ku pangabisa, suwung ku elmu pangaweruh. Ilat dampaleungeun katuhuna mapag eta sinar-sinar hideung anu kaluar tina ramo-ramo Patih Marmot Hideung. Kajadianna pohara ahengna. Awak Patih Marmot Hideung teh kontan ngajungkel ka tukang anu akhirna mah ngagebut nang karak bengkang. Ari Prabu Mindasana manehna masih ajeg dina tempatna tadi bari panonna mencerong ka Ki Patih Marmot Hideung anu keur ngabebengkang luhureun lemah. Udang deui Ki Patih. Nah jika budak wae make jeung lalangkarakan dina tanu sagala. Prabu Mindasana mah panas lawana. Bangsat sia. Ieu pusaka manikung nu bakal ngantur sia ka neraka. Ya! Sebrut Patih Marmot Hideung kalawan dina kecepatan anu ampir teu katuturkeun ku panon biasa. Eta pusaka atawa pakarangna anu ngaranna manikung teh nyeleber rek ngarojok beuteung Prabu Mindasana. Tapi Prabu Mindasana ge teu cileureun. Manehna gentak ngagiwarkeun awakna kagigir. Kep eta congok keris teh ditewak. Terus dibedol ka hareup solonton gubrak. Awak Patih Marmot Hideung teh ngagubrak deui wae. Pakarangna karebut ku Prabu Mindasana. Kesugri para wargi.
Gancangna akhirna mah Kipatih Marmot Hideung geus teu untupan deui pikeun ngayonan kasakten Prabu Mindasana nu memang lain tandinganana. Dalah rajana oge Prabu Mandasoka camtang tu bisa ngelehkeun ka Prabu Mindasana mah. Yeuh, denge ku anjeun Patih Marmot Hideung. Sabenerna eta pusaka mustika pangalih waktu teh geus eueuh di kaula. Kaula ge teu rumasa ngiwat atawa maling ti karaton kerajaan anjeun. Kaula mah ukur meunang ngarebut ti saurang begal. Jeung deui eta mustika teh ayeuna geus eueuh di zaman ieu, tapi geus aya di anu hakna di zaman anu can kasorang. Ngerti? Prabu Mindasana ngajelaskeun ka Kipatih Marmot Hideung. Anu akhirna mah bring we rombongan Kipatih Marmot Hideung jeung sakabeh para ponggawana marulang ka nagarana. Bari mawa beja anu tangtuna teu dipiharep ku Prabu Mandasoka. Gancangna carita Kipatih Marmot Hideung jeung sakabeh para ponggawana geus aranjog ka nagarana. Nyatana Karajaan Batu Garut anu dirajaan ku Prabu Mandasoka. Sanggeus manehna ngadeuheus karajana bari laporan ngeunaan tarekahna pikeun ngarebut deui pusaka mutiara pangalih waktu teh anu gagal ku alatan eleh jajaten ku Prabu Mindasana. Atuh lain deui nafsuna Prabu Mandasoka teh ngadenge keterangan jiga kitu tinu Jadipatina. Eueuh nu bisa diandelkeun pisan. Piraku anjeun teu bisa newak manusa sahulu pantar si Mindasana ha? Udah bau esan si abdi teu kiat gayonan kasaktena anu bener-bener sanes lawanan di sim abdi kitu son. Bari cedok nyembah. Wah, keyeup apu. Dasar cacing cawu sia mah. Ponggawa sakitu parentulna teh nah teu becus. Naon wae atuh? Nyatu we pagede-gede sia. Prabu Mandasoka jadi murang maring ambek kapegu. Sararea nu aya di dinya kabeh ge eueuh anu wani neuteup ka Prabu Mandasoka teh. Kabeh ge ngareluk jiga bueuk meunang mabuk ka asup Patih Marmot Hideung. Anu akhirna aing sorangan ayeuna anu arek ngarebut di eta mustika. Sakalian rek neuk teu kudu si Mindasana. Rek ditancepkeun ku aing mah di tengah-tengah alun-alun. Mihape heula. Ieu negara aing. Cacap nyarita kitu les we jirim Prabu Mandasoka teh ngiles leungit tina panempo Kipatih Marmot Hideung katut para ponggawa jeung nu araya di sajeroning keraton. Wargi jageula hancanya insyaallah enjing bakal dilajengkeun deui. Boga punten upami tadi rada ieu nya mergi Kang Tilena nuju batuknya.